Baturan mama muda orang Sunda jeung Cimas. Nah, borong sebelah di warung sebelah parasmanan Ceu Isna. Kampung Pondok Dulur. Hahaha, siapa udah? Anu baralik di wisata lembah daun teh merenan menitikeun buaran ujil. Laju nama aku mama muda orang Sunda teh merenan digiringkeun BKI mama muda. Atuh teu beda be, aing teh merenan keur nyair bungkreng. Seperti biasanya barudak, lamun tema merenan geus kukumpulan naon deui, lamun teu barang hakan tema. Ngomong teh merenan nya, bari jeung geus hujanan tema bararujil bari teh cek aing teh merak ulin-ulinan tema ulah poho kana kejong. Nya sorangan ya budak, ari di lembah daun merenan moal be, kudu aya tukang cilok teh. Yang geus merenan nya, lajuna masa datang ka mama muda teh tah aing tarek neangan seblak be merenan jeung Ceu Imas. Ka mana cenah merenan mah neangan seblakna? Tuturkeun be aing. Ari mama muda orang Sunda mah nya budak, sabarang tema merenan nyaho di rumahna Cededeu teh nyadiakeun seblak parasmanan anu pedo teh marasana. Mantakanan teh merenan jararauheun aing kana aprak-aprakan kudu ka Cilengkong atana nepi ka Cimayang teh mah sararudi. Apan puguna ge Deukeut ari di Gunung Menir Kalmur Pondok teh meureun budak tinggal ngagi digungkul ge nepi be meureunnan moal kudu teh beakeun bensin 2 liter teh. sia aing geus 2 kalianan mereunannya budak ngontena ka Warung sebelah parasmanana teteh Isneu teh. Di mana cenah meureunan mah lokasina teh? Di Kampung Pondok ngaranna teh. Atuh, harga mulai dari 1000-an oge meureunan geus meunang seblak sapedo ieu budak. Wah jakal teh mah meureunan poe ieu mah eueuh budak meureunan cokorna teh. Wayahna be meureunan nya Entong kudu pake ceker heula ari poe ieu mah budak. Iya aing mah. aku sebab teh meureunan mama muda teh rindu Kana nu ngaranna jualan seblak teh. Heueuh budak, ari bisi kudu ngomong mah. Mama muda orang Sunda teh meureunan kungsi kanu ngaranna dagang seblak Ku teh. sebab teh nama meureunan ayeuna mah aing teh teu kaur Gudag gidi ngonten teh bari jeung ulin sih. Sabalikna meureunan beli seblak teh ku sebab teh mah meureunan berenyit-berenyit lain teh geus nararungguan. Iya aing mah risi nalaleponan wae. Apaan wayah? Na meureunan urang urugan be si hulu teh ku kantong keresek pergi balanjaan. Nya barudak meni ku cocokeun teuing meureunan nya bari jeung teh mah gede hujan. Ditambah deui meureunan di tempat wisata na lembah daun teh urang teh teu manggina naon. Laju nama menitikeun ecra. Geus sakitu bae badak nalesna hayu arui.